lamun urang geus ngucapkeun inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard ini sanyana kaula wajjahtu ngahareup abdi teh wajhiya ngahareupeun diri abdi lillazi ka Allah fataras samawati wal ard nu nyieun langit bumi katut eusin abdi teh dadamelan Gusti hirup abdi teh pamere Gusti tanaga abdi teh pamere Gusti robah abdi cicing abdi teh anu Gusti sanajan embung-embungan ge wayah muryang mamuryang bae sanajan embung-embungan ge wayah paeh mapayah bae abdi ridho Gusti dihukuman ku Gusti cak Gusti salat wajib cak Gusti minuman haram cak Gusti zina haram cak Gusti maling haram abdi ridho diparentah ku Gusti ulah-ulah ning kakarak salat berang penting abdi ridho ulah-ulah kakarak ngaji perang abdi ridho Gusti paeh misalna atau emang dititah ku Gusti dek balik ka Gusti abdi siap perang nyawa taruhanana ta eta inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun ngatilukeun tuh masyaallah lamun urang inget ka inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard urang teh percaya ke Allah dengan penuh keyakinan pasrah ke Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebal sapira salila di dunia doang bakal balik ka lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleuh jeung nu kasaksian ku abdi pararae bahkan dulur abdi abdi geus pae tila bahkan tatangga abdi geus pae bahkan incu abdi geus pae tila meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapak kolot iraha ka dieu ya geus parutih tabuhut bapak kolot teh geus kitu anak incu geus kituan bae asal liwat teh ka kuburan lot teh mana lot gara ka dieu lot nginahin di jero kuburan malot aya bodem lot tatangga ge sagede olot di bodem komo olot beureun lot gara ka dieu lot nya nangis kikituan bae tah masyaallah ye jadi ayana bab hudud lain berarti syariat kejam ieu teh bentuk larangan ulah atuh ieu mah urang nu mantak ngarasa kejem sote hayang endeuh nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ka Allah tinggal eta tugas urang tugas urang mah tinggal ngarahkeun nafsu sakitu doang wa bihi ya'dilun ku bener eta lah lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati moal eureun-eureun la tazalu min ummati moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah bunga urang setiap saat aya bae zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng terus sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus ke belah dia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zaman Imam Ghazali belah dia deh plak zaman Imam Nawawi belah dia zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diterus-teruskeun aya bae penerus
anu teu pernah gideg saeutik-eutik acan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Engke mah nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun ku loba-lobana nu jore disengsarikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi nya mah biasa basa bodoh disengsarikeun ge aing mah deu kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah deu kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah jak gebal kabeh. Aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui. Masyaallah jadi paksa. Yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapan mulai ditinggalkeun kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkeun mah beuki dahsyat anu ngomongna macem-macem ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar ini kumaha coba haju tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat dikurankan ayat tangkal hayu pakai nyayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deulekeun ya deulekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deulekeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat sia mari lawan ya gue deulekeun ngesot ja kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon ki uci baki ortodok ye ji atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung zeleh aing zeleh aing izin jadi tak uci jangan boga ka izin mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus adapkeun ngesod aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku hari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka kieu uci cenah mentana negara-negara boga salah ka kieu uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit teu urusan si Allah jeung jeung aing cie teh ulun kitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus gahampura ti baheula ge geus gahampura memeh lahir aing geus gahampura ya Allah sieun bae anu ngajual wakaf teh
mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna dek di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau cu caringin jaga bau cu haram sarua bae ye tetep bae ku cenah dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpang dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan buku stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan buku ka dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah mungkin ini mah kesurupan kali ya dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon dokter ilmu dokter baik yang udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kesurupan asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantap Kangjeng Nabi geus nyaritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nya nama tetep bae nya nama nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa masuk pasar kemis buah BH iya Masya Allah dari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ke mana ya ditarik ilal hila karena rusak
min haitsu la ya'lamun, dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia, muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus pokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nya teu nyahoeun dibongbroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nya kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanajeun pabrik. Urang Vietnam, urang dan Jepang datang ke urang nyanajeun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyeun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya ka urang nyeun pabrik egle uruwara hei nyeun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel, terus kabelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil, PPO Pakpung Oil teh. Terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk. Kumaha maju nya mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara, langsung nyeun pabrik, meuli tanah nyeun pabrik, buka lapangan kerja. Nya nama untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nya nama ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, kaete kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teh Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok langsung mah birokrasina babari jasanya maju.